Di akhirat jelema ngarumpul kabeh. Oh, triliunan manusia. Tanya ku malaikat, "Hei manusia, hayang ka mana ieu karumpul di dieu?" "Surga." Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ya ka surga hese teknya. Antri hiji-hiji hese sakaligus ge hese, maka ieu aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana, nu berani waktu di duniana, bisa belah katuhu. Anu teu gagah teu berani belah encak. Cak lalaki berani naon ya? Berani nyandong. Wah, awewe anu di duniana dicandung, salakina anu berani nyandong katuhu. Anu di duniana teh nyandung kencang. Insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatukeun ka sorgana ti heula. Wah, mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol opat. Awewe nu dicandung ka katuhu, lalaki nu nyandung ka katuhu. Suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Sak. Cek malaikat sia nyandung teu? Henteu. Ieu mah mana? Iman udah ditiulakeun ka surga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan cenah ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa kula ka dieu bae. Cek yang mana pamajikan? Tuh, gerokeun maneh ku malaikat gerokeun. Hei, kunaon salaki titah ka dinya bae? Aya beti heula cek cenah teh. Bantu nyandung. Ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun. Cek nyana geus bisi titah ieu mah geus titah. Teu daekeun bae. Bener sia waktu di dunia titah nyandung. Boros. Pundeg ge kakarak indeg doang nyana baus makin kokoprak cek nyana teh. Hati sih kunaon dititahan ka dieu we. Cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nyana. Padahal malah tuh kula marah bae sapira awewe. Jabuktina batur ge nyararandung marah-marah henteu naon. Tan mata ku kula titah kali itu we bongan teu berani waktu di duniana. Ya, malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu pandeuri ka sorgana. Berarti itu ribut. Wah, ribut tuh belah kencak. Malaikat ke tenang, ya kudu udah ribut, nyalahkeun ka salakina, pamajikan ribut didinya. Masa diteruskeun dongeng nyaradung kabeh gitu. Malaikat nenangkeun jelema. Oh, ribut. Naon ini pakai karibut bongana. Salaki teu boga keberanian cenah teh. Tungtungna mah kami pandeuri ka sorgana. Oh, didegung-degung ku pamajikan sia-sia. Sandung aing geureuy atuh. Sia marah bae, tuh marah ge moal kebel aing. Jangan geus ge marah, jangan moal naon. Wah, teu daek nyandung, tungtung mah pandeuri ka sorga. Cek awe minggu hareup aing moal ngaji. Oh, ribu pas belah kanan segera surga. Sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu nasib cak salaki atuh lalu ngomong latung geus mantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk. Yang tidak adil segera ke jahanam. Wah, sia. Tadi pengen nyandung terjadi. Bohong aing jana gitu. Aduh udah kencak. Hei, itu keterjadi kunaon? Kunaon itu terjadi? Dengar omongnya nah. Dengar omong cari cing. Hei, pancen ka surga. Itu makan terus itu mah terus. Iya kok ente? Itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna. Aisyah. Lah ngomong. Tungtung mah aing teh we ka neraka. Tah kakara diri lalaki nu ieu teh tuh. Kadena aing teh nu mantak teu nyandung geus teu adil.
iya tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon tuh ka surga boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bagi King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang di berangkat tamual batur berangkat urang berangkat tamual eta sakitu ge endeu ka Mekah umum mah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sia di urang bohongana sia keur teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam legleg ku sia tiheula jadi nu nyandung diheulakeun nu adil ka sorgana tiheula anu teu adil ka nerakana tiheula alhamdulillah ya rabbil ada tuntunan nu dikencat teh darariuk bedame nya kalah urang salah kabar bae tuh jadi lu jelema kana neraka kitu ngan itu nu ti heula mah kabita cenah geus nikmat jasa tah jang pertimbangan urang wari kira-kira geus meujeuhna mah usaha aing eukeur rada maju awak sehat haju awewe na aya nu daek dicandung deh atuh nyandung mah salah eta surga masya Allah asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya aduh aing kuatna laporanna rariweuh bae nu nyandung teh eueuh nu ngeunah eueuh nu laporan ngeunah eueuh ribut bae nafsu padahal hirup di dunia yang moal kebal sanajan harta babagi ge atuh dahar-dahar keneh cenah beusi kacokot ku nu ngora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia ge moal atuh ceuk urang mah balalager bae sih itu tah aduh tah malaikat tenang guys cek malaikat tugas saya telah selesai soal pernyandungan coba ganti deui malaikat mulai masya Allah aduh lah cenah kiuci cek awewe kos kitu nya mah asal kebagiran kos kitu bae julah bae